Aya ti dituna berarti nya kan? Iya, geus aya ti Arabna ge aya nu kemarin. Irah-iran. Mungkin jeung da gula sadewa. Kating. Tatang tating. Yang ini upami acara kawi kabisuna di heuretan mah asa melang buah-buah geus leungit kareueus ka sunat. Luntur ku usum laas ku zaman nya. Tah, pertahankeun Kang kajeun guyang getih. Itu maksudnya marukan aing jagal. Ya heueuh guyang getih aya aing jagal mah. Berarti pembela budaya Sunda ibu-ibu. Nah, Ibu-ibu rek ngalahirkeun guyang getih. iya. Eta mah guyang getih so teh lain aduh maneh mah tah. Nah, badi teh. Ieu pandongeng ibu-ibu aya nu kieu ieu. Aya dongeng. Heuh meureun ibu-ibu emak-emak Nya. nuju ka hampangan. Anakna budak leutik lah ajo. Naroskeun ngahulang teh. Kunaon nya mah cenah? Hai cai bapak ngabet kiru. Rek teh kiru kumaha di kubak ku bapak sia. Jahat. Samarutna balong. Jahat namanya. Aduh, duge ka diubah. Eta akuarium maksudna mah. Oh, tapi pan sarupadana wanita yang harus kita sayangi itu dua. Wanita yang melahirkan kita sebagai ibu dan wanita yang melahirkan anak kita. Sedangkan anu melahirkan anak kita teh kan loba meureun wanita. Ai maneh ka mana wae. Ka mana arahna padana sedia teh sok kitu wae mamatahanana teh. Eta nu kaduana eta. Oh, nu kaduana teh. King Surti. Tapi Kang Asep ieu punten. Ya payunan sepuh ya. Lana. Bandingkeun indung jeung bapakna mana leuwih nyaah? Nya bapak tuh. Nya, lantaran jero beuteung ge sampai geus dilongokanin. Marukan Kan budak ngajerit. Nah bapak aing teh ari keur ngalongok dugul aya ngajapring. Samana mah ka ditu wae ngomongna urang teresep. Anu bersih atuh. Nyaritana urang geus nyaritakeun kumaha Pandawa segala bersih dibawa kana kitu. Urang teh pati resep. Pak Ai tadi nunggu beksa. Aya pejuang Palestina tuh. Aya pejuang Palestina. Sekarang punten. Kaping 7 teh kade ulah lali ya. Oh nya kaping 7 da mas rek aya reuni di pendopo enjing-enjing jam sabaraha 10. Jam 10. Jam 8 lah, jam 8 10 itu serumping we. Ya. Kang, kaping 7 teh nya di pendopo rek aya damas reuni. Cenah aing ge ngadenge. Nya teh eta Anu anggota-anggota damas hadir di arantosan ti angkatan 5 ka kamari ge. Tapi dan satu catatan anu sarumping mung anggota damas nu harirup keneh. Tapi kan anu dipikan ngewa ke Israel teh justru anggota damas. Nu mata. Dongeng teh Kang kamari. Anu di Boman teh. Nya mata Akang kurang. bikin ka di pegat teh gini. Pan urang dipegat ku Israel teh. Kumaha cenah? Kamu Hamas ya? Bukan. Mana kartu anggotanya? Barangkali, oh Damas. Kurangnya matak mana kudu taliti. Mentak ke datang tanggal 7 yang nyawa daman. Nyanyahoanan ka urang jangan bohong ya. Jadi kamu orang Israel Hamas angkatan 64 ya. Hamas tahun sabaraha cing teh berdiri ge. 77. Sangeunahna we ditinggali tanggut. Oh, Damas. Ya sudah tuh pulang balik aing. Bisa balik lagi. Aya di jelema sok tahu. Wah, abdi ge Hamas angkatan 52 tolong pieu eta. Tah eta, bali 52 mah canangtung nama saya. Can aya. Ini asah yang pangkolot aja. Aduh, aya kesebut senior. Alah. Padahal mau gempeur gitu kedatangan ti Hamas. Moal. Pada Darusada. Moal. Anjeunna mah jelema bager.